Kadaling rasa nu pinuh ku bang balu hate, urang lubarkeun ngawengku pinuh ku nyuuh, mung wanci can mustari. Sugering ngruntah kalepatan dina manah, nyeri perihna ati sanubari mugi lubar ku silaturahmi. Ngeunteungna raga katineng, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa. Bilih kantos kasisit ati kapancah kalengkah ucap, kajenggut kababuk catur tawakufna nu kasuhun. Sim kuring neda dihapunten kana samudaya kalepatan, boh bilih aya cariosan anu matak ngarahetkeun kana manah. Manusa mah teu tiasa lumpat tina kalepatan jeung kahilafan. Wilujeng sasi siam, mugi barokah Ramadan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang saulas sasih anu bakal karandapan.